tapi kudu bari dilakonan. Jang, jang. Ang saya teman. Bener ya. Capek orang tadi. Asik jelas. Wah, parah. Teman-teman di tadi tungguan. Kayak minum nari tungguan. Oh, Minum nanya. hasil. Bang, bang boleh nanya tadi. Nanya. Iya, setiap melak pare pasti ayah baju ku timbul. Oh. Emang tanya ho. Tinggal orang. Jadi Tanya hidup ho lagi. mal. Dia lah. Dia. Dia. Perhatikan pare. Tuh, melak pare. Setiap melak pare itu pasti jugutan. Oh, Kenapa? mana ya? Orang nggak nanya. Karena kia urang lamun ngejar akhirat eta pare diibaratkan akhirat. Urang lamun yang akhirat doang aceh ngaji ya. Ngaji di pesantren eta dunia ngilukeun. Urang ngalah iktibar tina pare. Urang melak pare urang tengarap-ngarap eta jukut tapi jukut aya. Artina lamun urang miar akhirat terus insya Allah eta dunia ngilukeun. Tapi lamun urang yang dunia can tentu akhirat urang menang. Ibaratkeun ieu urang malak jukut bakal mulang pare moal. Moal. Mangkana yang geus ilu malak pare aja. Satah, keong deh lagi. Nah mangkana eta keong geus Surabaya padahal teu diharep-harepkeun urang malak keong. Tapi urang malak pare keong aya jukut komo kayak genjer aya kangkung eta laan bae teh naon. Mang, orang mau tanya ya. Ya naon deui tadi geus nanya. Kunaon namun pare buahan pasti merunduk. Naon melak pare. Mau itunya. Mun eta. Tadi mana nelo eta? Mana nelo itu? Itu semakin buahan semakin tunduk. Karena diibaratkan jelma, ya, jelma eta semakin tinggi ilmuna, dia pasti semakin tawadu. Itu makanya pare gitu. Jadi ulang ningali pare. Jadi pare teh dijadikan itibar ku urang bahwa pare semakin buahan dia semakin tunduk. Nah manusia kayak gitu. Semakin dia berilmu dia semakin tunduk. Makanya lamun geus boga ilmu ulah sombong ya. Dulu pare gitu sombong. Masa jalma nek sombong? Isina teh pare. Jang hirup teh